Kanjeng Nabi narima wahyu. Wallahu a'lam kumaha katampan ku kanjeng hanya kanjeng nu uninga. Dijabarkeun ku kanjeng ka sahabat sesuai jeung kebutuhan. Ayalah di asbabun nuzul. Butuh eta jol ieu, butuh eta jol ieu, jol ieu, jol ieu. Ditarjamahkeun Quran mah tarjamahan wahyu. Nu katampa ku kanjeng Nabi naoma bila harpin wala sautin. Hurupan, suara haju eta dijabarkan ku kanjeng tarjamahan Quran eta tarjamahan wahyu can kaharti Quran ditarjamahkeun deui ku bahasa kanjeng hadis bahasa hadis ge hese dihartikeunana innamal a'malu binniyat innamal ilmu binniyat innamas syai' binniyat macam-macam terus bae tina innamal a'malu binniyat tarjamahan jadilah kitab ge can kabaca kene kitab ge teu kabaca kene urang mah can ngaji amil can ngaji jurumi mah hese bae can ngaji eta mah hese terjemahan jadilah majalah jadilah koran terjemahan tuh na diterjemahkeun tina wahyu kana Al-Qur'an aya hurupan buari mah aya suaraan mun dibaca hasil naon eta kolam sababan linaqlil ilmi kama annal ilma sababun lahu bi alamil huruf. Kanjeng Nabi nu mantak di ngaranan kolam sakumaha kolam mindah-mindahkeun ilmu horeng Kanjeng Nabi ge mindah-mindahkeun ilmu di alam huruf nu urang teu apal di luar eta kuari jadi apal mindahkeun ku Kanjeng Nabi haram zina haram mabok haram bersentuhan jeung lain mahram wajib salat wajib puasa wajib haji. Kanjeng Nabi mindah-mindahkeun ilmu tina wahyu didakwahkeun ku Kanjeng Nabi. Masya Allah karim sakumaha urang deket ka Kanjeng Nabi urang deket ka Kanjeng Nabi loba urang meunang nyadapna nyadap ilmu ti Kanjeng Nabi na pohara makin deket ka Kanjeng Nabi makin loba ilmu nu disadap makin loba nu kurang didakwahkeun moal anggeus ilmu Kanjeng disadap ku urang kitu kene ilmu wali-wali Allah moal anggeus dipindah-pindahkeun sakumaha kolam mindahkeun ilmu melalui catatan-catatan Kanjeng Nabi mindahkeun ilmu tina wahyu kana alam huruf wari urang ge nyadap ka Kanjeng Nabi sebab Kanjeng uswatun hasanah makin deket ka Kanjeng Nabi makin loba urang nyadap ilmu ti Kanjeng Nabi lobakeun maca sholawat engke urang meunang ilmu laduni mah lobakeun maca sholawat bae ge engke ge jujul ilmu teh teu karasa ku urang pokona mah bakalna ku Gusti Allah dibere ilma malam ya man amila bima alima allamahullahu ilma malam ya ngamalkeun kana ilmuna bakal dibere ilmu nu nyana can nyaho laduni berarti lamun ngandelkeun urang teh ngaji ku guru ngandelkeun urang mutolaah sakumaha sih lobana moal bisa tapi ketika urang dibere ilmu laduni ku Gusti Allah tinggal nyomotan trot atuh ku Gusti Allah diberean tek nyaho kana salah na batur salah eta geuna teh salah padahal urang can ngaji can nyaho can nyaho na laduni nyaho urang boro-boro eta cacak-cacak nu ikhlas jeung nu teu ikhlas ka nyahoan ieu kiai lain deui mah ceramahna berarti aya muatan ieu kajian gugu make muatan pilkada ka nyahoan ieu muatan partai ieu ka nyahoan ieu muatan organisasi ka nyahoan ieu muatan ria ieu atuh ka nyahoan bae di mana eta hese nyaritakeunana teh mah kos kitu mah sebab laduni yo laduni nah iyalah
Kangjeng Nabi nu mantak di ngaranan kolam wajah tasmiyahna sakumaha kolam sok mindakeun ilmu Kangjeng Nabi ge mindakeun ilmu di alam nu urang teu apal wahyu sumpingna ka Kangjeng Nabi wallahu alam kumaha tetapi dipindahkeun ke alam huruf wari ieu hasil Kangjeng Nabi Quran hadis wacan kumaha ge Imam Syafi'i ngarang jeung berbagai kitab atuh ilmu ti Kangjeng Nabi Imam Malik atuh ti Kangjeng Nabi Imam Hanafi atuh ti Kangjeng Nabi Imam Ahmad atuh ti Kangjeng Nabi bobe ti Kangjeng Nabi kunaon atuh urang teu daek dedeketan ka Kangjeng Nabi ilmu aya di Kangjeng Nabi urangna jauh ka Kangjeng Nabi moal bisa sok deketan Kangjeng Nabi gerage bakal dibere ilmu urang langsung ku Kangjeng Nabi eta nu ngarang burdah emang kumaha gitu nya ngarang magol deui nya ngarang magol deui geus aya di jero hate jeung di dieu dikarang kunyana magol deui ya Allah ya Rabb artina magol deui teh loba jasa ilmu nu neuk dikaluarkeun kunyana tetapi ketika ditulis teu berdaya hiji kempleng setruk nyanana keur setruk hese nulisna sedengkeun ilmu loba jasa di dieu ngimpi satu saat kapendak sareng Kangjeng Nabi ya Allah assalamualaikum Kangjeng salam keke sakene ieu saha kasepan ana Muhammad bin Abdullah wow tangkep punyana langsung silih tangkep ditangkep ku Kangjeng Nabi diusap nu kemplengna belaka tuset cak Kangjeng Nabi teruskeun nulisna langsung hudang jag sehat bae langsung Masya Allah langsung sujud syukur hari sakene beut wah raja setan nu ngarang burdah eta lain alagan Haji Pendi kamari ieu batuk terus bae punya diobatan ngimpi ka pangijeng juri ya Allah udang es beuki parah lihat dipilih ka pangijeng Kangjeng Nabi jeung juri itu jauh kusubnya nana carang maca sholawat aya maca sholawat muludan kudu berkatan baca sholawat mah empat nya ge Assalamualaikum Zainal Anbiya ya assalamualaikum orang kanan di jero nama berkat itu mal beres baca sholawat ke situ mal beres sanajan kutub robani ge mal beres macam nama hebat kutub robani orang di jero nama berkat awal beres tuh deketan Kangjeng bakal dibere ilmu nah langsungnya nanjin maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairul khalqi kullihim min tazakuri jiran mizi salami mazadada manjara min muqlatin bidami boga syarat 10 hiji kudu boga wudu macana 2 kudu dinazomkeun make bahar basit sapilun fa'ilun musafilun fa'ilun sapilun fa'ilun musafilun fa'ilun katilu kudu dinazomkeun kaopat kudu nyaho hartina kalima kudu diijazahkeun ti guru kagenep hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat jeung nu ngarangna katujuh hadiah heula ka guru urang nu ngaijazahkeunana agenda kadalapan kudu macana bari itu naon sila atau nangtung ulah bari ngedeng syarat aya syarat karak lamun 10 syarat eta dipenuhi dibaca ku urang geus berkaromah ujian lamun geus berkaromah sekecap nyata hayang naon ya Allah ya Rabbi abdi hayang apansa ujiana hari takena katabraknya na ku apansa aduh ya Allah ya Rabbi eta lain lalagan eta Syekh Khuriyuti anu nyarahan itu naon burdah ngimpi deui bae disarahan Imam Khuriyuti
eta teh nyarahan teh sambarangan ceknya ieu lamun teu disarahan moal kaharti sebab ieu bahasa wali jeung bahasana teu kaluar tina majaz kinayah jeung tasbih majaz kinayah jeung tasbih duh mun dibaca ku jelema bodoh hese amat syarahan ku nyana hiji-hiji kalimat terus pamaksudanana jeung hikmah-hikmahna eta bisa kos kitu kumaha nyana maca sholawat teh teu eureun-eureun ka Kangjeng Nabi sadetik teu eureun maca sholawat terus baca sholawat ngimpi ka pendak sareng Kangjeng aya naon maneh boga maksudna kula hayang ngajelaskeun ieu burda aju geus aya di dieu pimaksudana mah tepi hiji kula asana berat amat jeung hayang izin we ti Kangjeng Nabi can apal eta teh sugan teh lain Kangjeng begitu cuk ceknya kok ieu beda amat jelema seungit ngahiliwir nya hebat be hebatna pohara barang ceknya teruskeun didoakeun diizinan nanya Kangjeng wah rangkulannya karak diteruskeun ngararimpi kabeh jeung Kangjeng Nabi kula boga babaturan waktu di pondok hebat jasa hebat geus segala rupana hebat cawadeuh datang ka guru ge guru menta mangmotolahakeun kitab tah kadinya pangmotolahakeun hasilan ke kamamakeun ka dieu di samping teh kaburu aya maksud masalah nomor kedua nyoba bae dimutolah aku nyana ya Allah ku hebat-hebat waktu di pondok babaturan kula kunaon eta bisa kos kitu nyana teh eureun-eureun maca sholawat pas malam Jumat sare reup ebrak jol Kangjeng cak Kangjeng dibere cai ge inum diinum punya lek-lek ti Kangjeng Nabi seep gelas set udah kararasakeun kene montok ilmuna pohara jasa ih lain lalagaan eta ngararimpi cenah batur ngimpi ai kiai ulah sok nanya aing sok juga aing bae sih bukan sentimen deh sih mah aduh atuh kulanya loba ngimpi mah atuh loba tuh aja pengen mah kok aja bian bae pannya nama ini ada sentimen ya nama emang asal kula ngimpi bagus nya nama ti lo ka bawah heran pernah ngimpi ka pangijeun seorang wali nya nama teu aja kapangide jeung nya eueuh can orang bae kapangih jeung wali jeung ulama nya aya can orang berarti wallahu alam teh mapangjabarkeun bae pokona aduh lamun kitu mau naik ke gunung jeung nyana bener pernah ragag nyana nu ragag gua henteu nah ieu Kangjeng wajah tasmiyah nu mantak Kangjeng di ngaranan kolom lantaran Kangjeng ngalih-ngalihkeun ilmu tina alam nu urang teh hafal ka alam huruf kuari urang jadi hafal ieu teh berkat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i moal bisa ngarang lamun lain dedeukeutan ka Kangjeng, Imam Malik moal bisa ngarang lamun lain dedeukeutan ka Kangjeng, wali-wali moal bisa ngajabarkeun tentang ilmu katauhidan lamun lain di Kangjeng. Buabe di Kangjeng. Lamun Syekh Rajab ngimpi jeung Kangjeng sering, lamun Syekh Aziz baheula ngimpi jeung Kangjeng orang Amerika, Habib Lutfi geus ngimpi jeung Kangjeng sababaraha wali-wali Allah eta teh kan berhikmah ngimpi jeung Kangjeng mah lain lalagaan mawa keyakinan mawa kitu keberanian mawa percaya diri mun urang ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh numantak ge asal akur ucap jeung pagawean jeung kolbu jeung ilmu bakal ngimpi jeung Kangjeng bakal lamun urang masih kene arareget di jero hate moal waka ulah baheula pernah nanya ka almarhum Mbah eta si ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi ngan Kangjeng jauh jasa jauh Kangjengna di ditu ribuan jelema leutik kadeleuna belakatu Sina Abu Bakar belakatu Sina Utsman teu kadeleun jauh jasa kunaon sih Mbah siana loba dosa geus bae teu ngomong deui aing jeung dikitukeun sia loba dosa
jadi jarak yang Kangjeng Nabi jauhnya sudah kadele sok gerak beresan dosa sia bakal kadele ge urang deket ka Kangjeng kumaha diri urang kebersihanana jeung kasepna Kangjeng sungitna Kangjeng kumaha kebersihan urang sia lamun kadele sakitu ge bagus dibere ngimpi cenah tah ngan jauh jasa teu kadelena naon siana gede dosa geus aing teh ngomong-ngomong deui tiari teh sugan teh dosa noreng loba ese jeung Kangjeng mah tapi lamun urang ngimpi ka panghijung bangsa nu kararitu tah kumaha jeung Kangjeng moal kapopohokeun salilana jeung jadi isin mun besi dicorekan ku Kangjeng isin besi ditegor ku Kangjeng isin akibatna urang loba maca sholawat asa hadir Kangjengna loba maca Quran asa hadir Kangjeng Nabina urang malantaran atuh tilok ngimpi jeung can pernah ngimpi atuh biasa bae aya urang mah maca sholawat lamun loba jelema maca Quran bengis maca Quran lagi lamun diondang muludan nah itu dong orang itu ente Kangjeng Nabi teh mindah-mindahkeun ilmu ti Gusti ka Kangjeng ti Kangjeng ka umatna Masya Allah nu mantak Kangjeng di ngaranan kolam sebab mindah-mindahkeun ilmu jadi paruhul Muhammadiyyu wallahu a'lam bishawab.